sita fa innaka maitun pek salira hirup sadaekna pek salira hirup sakarepna teu make aturan heug rek ngarepat kana agama heug rek didahar haram heug rek didahar halal heug fa innaka maitun tapi emut isuk jaga di keto urang bakal jadi mayit. Rek mabok heuk tinggalkeun salat heuk rek judi terus heuk tapi ka arek nguseup sugan saumur hirup heuk. Terus punten ya nu sakuseup. Lain perkara goreng geus. Eta nguseup bisa jadi ibadah. Lamun dibarengan jeung niatan ibadah ka Gusti Allah. Hiji lamun urang rek berangkat nguseup bebeja heula ka pamajikan sangkan urang beunang ridho. Osok kira-kira. Ya. Ieu mamah, umi, bapak rek nguseup asongkeun duit 2 juta aya narek. Minta izin. Geus bere duit 2 juta pas keluar di imah ngaliwat lawang pantok ucapkeun bismillahi tawakkaltu. Ibadah lain ibadah musyrikna jadi ibadah bismillahi tawakkaltu Allah lebangna disusul ku maca tasbih subhanallah 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 jadi ibadah ari maca tasbih ibadah jadi anjurkeunana lamun maca tasbih urang nah bari diung ya maca tasbih iraha wae urang sabari lempang teh jadi masalah hate urang zikir tasbih ka Allah Subhanahu wa taala subhanallah 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 berangkat musuh ningan ke tepi ka panguseupan nagok urang maca naon tah alhamdulillah tos kitu pasang depan ngucapkeun hasbiyallah wa ni'mal pasang depan ada hasbiyallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir alungkeun peta depan ngucapkeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim disangut we terus urang panteng la haula wala quwata illa billahil aliyil jepret bukan goblok kuduna mah ulah goblok kuduna mah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yakin lamun musab kitu tapi ka ayeuna leupangna diukna dipake ibadah ka Gusti pas datang lohor eureun heula bener datang asar eureun heula aya nu aya ngan lamun museup hayangan meunangan wae sok aya cicirena di mana cicirena di pamajikan cicirana lamun isukan urang rek museup ningali ayeuna sare pamajikan yang hareup ka mana lamun yang hareup ka katuhu berarti ngalungkeun eupana ka belah katuhu lamun ayeuna pamajikan yang hareup ka kenca berarti ngalungkeun eupana ka kenca lamun pamajikan nangkarak sarena ulah jadi ngusupna sebab eta pamajikan hayang ngusupan paham kan kadang aya carita tukang nguseup Pak abul eupan tukang nguseup Pak abul eupan eta cek musang nguseup Pak abul eupan tiluan eupan aing mah hade euy pas dialungkeun eta eupan langsung nyangut cek nu hiji dia hade kena aing eupan kakarak dijieun lauk geus nyaputkeun nu hiji deui atuh hade kena aing cak berangkat museup eta lauk geus nyanyakeun kam ulah rek museup geus tajakeun hade nu mana kira-kira da eta jadi hirup mah bebas rek mabok sugan saineng-ineng teh jadi masalah
rek budi sugan sainang-inang terjadi masalah, rek ngajab baik sugan sainang-inang terjadi masalah, rek tinggal sholat sugan saumur hidup terjadi masalah, rek dilakukan maksiat terjadi masalah. Da Allah mah geus mepelin. Jadi hidayah mah tergantung urang. Kehidupan mah tergantung urang. Rek digoreng jadi goreng, rek dihadikeun jadi hadir hirup. Ngan di mana-mana urang keur hirup kudu ingat fa innaka mayitun, isuk jaga di geto urang bakal jadi mayit. Hayang salat di salatan, hayang ngaji di ajian, hayang mandi di dia. Pas urang ayeuna keur di mandian Pak jadi maik ngajolok di mandian. Eta suara tilu suara pas kurang di mandian. Ayeuna badan nuka hiji ayeuna gerok ka mana cenah badan anjeun awak anjeun tadina gagah perkasa. Ning ayeuna mah rek mandi di gulang gaper ku batur teu walakaya ngajelepeng we kieu Pak. Geus di mandian. Geus di mandian ku batur mah Pak rek digosokan, rek dicabakan, rek disataran, jangan moal debat. Moal protes. Da urang keur di mandian ku batur. Ka mana nu kagak perkasa? Ustad dong loba ngomong, aing mabok ge da anak ustad. Boleh? Boleh. Tapi urang kudu emut, urang pa inna ka maitun isuk jaga ning dia tuh urang bakal mau. Gening maut ngadodo berasa di popoho datang teu aya tempo ngadadak teu aya tempo. Tuh Pak, maut ngadadak, maut mah teu direncanakeun heula. Jodoh pati pada bagia cilaka ibati Gusti Allah. Terus deh, jadi hirup mah kumaha urang. Rek alus rek goreng. Ngan urang kudu inget kana pati isuk jaga ning geto urang rek dikumahakeun ieu awal. Ngartos. Jadi malaikat itu wasiat ka Kangjeng Nabi mak sita fa innaka maitun hirup sakarepna. Sakahayangna tapi emut kurang isuk jaga ning geto bakal dijemput ku malaikat Ajrail. Nu teu salat geuning geus maot mah hayang disolatan. Nu tarang ngaji geuning geus maot mah hayang diajian. Nu tara wudu geuning geus jadi mait mah hayang dihuduan. Nu tadina datang bulan Rajab hadeh hakna teh api-api. Ningali batur salat sabodot teuing. Kumaha dewek we hirup mah. Nalika we geus maot di mandian ku batur, digotong ku batur, diboehan ku batur, mana nu tadina pepedeng teh bebeuleukeun kumaha dewek. Terus ngartos Pak, ngartos. Hiji takarak hiji geus ngambuleng euy. Komo kadua bakal carekan deui kuing. Nu kaduana malaikat Jibril wasiat ka Kangjeng Nabi wa ahbib. Man sita fa innaka mubarakah. Cintailah orang-orang yang kamu harapkan. Maka sanyana anjeun bakal papisah. Pikanya tah pamajikan urang. Pikanya ayeuna anak urang, pikanya kolot urang sebab urang ke bakal papisah jeung pamajikan, bakal papisah jeung anak, bakal papisah jeung kolot. Salaki hirup urang pikanya eta pamajikan, pika deuh pamajikan. Naon sebabna? Sebab seorang lalaki tanpa wanita memble.
Terus teh lamun urang teu boga pamajikan saha nu nyeusuhan. Lamun urang teu boga pamajikan saha nu pangnyangukeun. Meuli wajiku ya. Luar biasa. Betul jawabannya betul. Tiris. Praktis. Pamajikan meuli ya. Matakan upami ayeuna urang mumpung aya ieu pamajikan. Nu jadi pamajikan pikanya nu jadi salaki. Kudu dae babakti kana jadi salaki peupeung aya dan kema urang bakal bisa jeung salaki teh bareng teu. Dipisahkeun ku naon? Ku maot. Ku maot matakan mumpung masih keneh hirup pikanya eta pamajikan pikanya eta salaki. Mumpung masih keneh hirup jangan dipisahkeun ku pati. Naon tugas urang menjadi salaki ka pamajikan. Naon tugas urang menjadi pamajikan ka salaki, laksanakeun ke Allah. Mumpung urang masih kene pada hirup. Namun salaki kudu tanggung jawab ka pamajikan. Da tadina ge ku urang teh ikut maraban bener teu. Teu milu makean. Di paraban ku kolotna, di pakaian ku kolotna, di dangdanan ku kolotna, tapi ka badag dicopot we ku urang. Jeung deui eta bagus kolotna teh dibawa balik ka imah urang ge teu digulahkeun dihegaeun. Tah ayeuna tugas urang sebagai salaki berarti tadina di paraban ku bapak jeung ku indungna, di pakaian ku bapak jeung ku indungna, di dangdanan ku bapak jeung ku indungna. Tugas urang tah tugas bapak jeung indung teh jadi tugas salaki. Ngana pakahan sing bener, makeanana sing bener, urah-urat radut ari pamajikan hayang geulis wae kos Syahrini, ari pakahan tara, ari pamajikan hayang ginding wae tapi di dangdanan tara. Ari pamajikan hayang geulis wae tapi pangeulikeun minyakna tara. Terus Pak. Tingang we hayang geulis ka Syahrini boga bedak pipa hungkul mana teuing sainganana jeung Syahrini bedak pipa. Ai Syahrini mah ayeuna harga bedakna ge 1 juta, ari kurang mah bedak pipa. Akur teu geulisna kira-kira. Akur. Tuh. Eueuh teuing bedak pipa atuh bedak paralon aya teh. Aya teu eueuh cenah bedak paralon atuh mah teu make tarigu supaya ulah teu teuing. Agak kaum Ari batur mah pamajikanana minyak sogitna ge Casablanca. Naon deui tah? Dinangka itu. Minyak make rupa-rupa hargana teh miti 500.000 tapi ka ayeuna 10 juta aya minyak. Ari urang mah alhamdulillah lillah Rexona we. Sambung. Berarti kelek deui geuninnya. Pamajikan teh luar biasa tapi hayang sarareunit tungtungna mah aya suraung dibalurkeun hayang seungit teh. Saking teu kabeuli minyak seungit suraung. Yang pesta. Hayang gini mah pakaian anu rapi. Ya lamun dibandingkeun jeung Luna Maya mah pakaianna ge 10 juta teu bisa satea kamari keur diwawancara. Atuh urang mah 100.000 bari ginding. Bener teu? Mereka kumaha pamajikan hayang ginding ai BH geus kampleh. Kitu ge disambung ku paniti. Geus kampleh. Loba teuing duitna diselapkeun. Pas urang aya teh pan kacugak si horeng geuninganan aya panitina BH-na. Dikempeng. Eta. Jadi upami pamajikan mah kumaha salaki. Pan surga pamajikan mah salaki eueuh deui. Surga pamajikan teh salaki. Tapi salaki moal asup ka surga lamun teu bisa ngabimbing ngabina nu jadi pamajikan. Paham teu Pak?
surga pamajikan teh salaki tapi salaki moal asup ka surga lamun teu bisa ngabimbing ngadidik ngabina menjadi pamajikan paham cek saha cenah nyanyahuana cek Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro jama-jama nu beriman ku jaga diri ajeun wa ahlikum jeung ahli-ahli ajeun saha ahli teh pamajikan anak ulah sampai kurang santai-santai wae Pak ibadah sorangan salat sorangan ngaji sorangan sementara pamajikan diantep teu salat diantep teu ngaji diantep anak teu salat diantep teu ngaji diantep urang mah jadi asup ka surga lamun pamajikan jeung anak urang teu milu urang ka surga. Jadi anak pamajikan teh tanggungan saha? Tanggungan urang. Mun pun hirup keneh urang yuk sasarengan didik pamajikan didik nu jadi anak sebab teu aya deui anu nyana ka surga mah urang yakin anu bakal nyana ka surga di mana-mana didikan urang sebagai suami hade ka pamajikan. Urang hayang asup ka surga didik nu jadi anak supaya hade. Nah ulang itu kun mah Arek jadi kumaha Pak Ustaz isuk-isuk geus ini kan. Balik jam 6. Arek ngadidik mah hese. Di surga teh bak itu Jam 6 murah hargana surga mah euy. Ngan ieu cara menangkeun surgana kasangu gede. Allah ngadidik pamajikan lamun kurang saideologi mah Pak mata koge gampay. Salaki atuh sumawana pamajikan hayang soleh salakina hayang soleh geugeuh perlu perjuangan rumah tangga ge bener mata yakin cintailah keluargamu cintailah orang tuamu sebab mungkin orang bakal papisah di mana-mana geus papisah mah urang bakal dipertanggungjawabkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipentak pertanggungjawabanana geus maot geus maot ditanyakeun pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala.